Balak balabar kawat burinya, Dina Raraga stabilisasi het, minyak goreng di Kabupaten Bandung. Pamarentah Kabupaten Bandung ngayakeun operasi pasar murah atanapi OPM minyak goreng premium kanggo masyarakat di 31 kacamatan di Kabupaten Bandung, anu lumangsung di aula kantor Kacamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dinten Salasa 1 Maret 2022. Dalem Bandung Dadang Supriyatna mitutur, wireh dina operasi pasar eta, pamarentah Kabupaten Bandung gawe bareng sareng Bulog Bandung ngadistribusikeun 60.000 liter minyak kemasan, sarta kanggo ngahindarkeun antrian nu panjang, kumargi dipika hariwang balarea ngumpul sareng antrian massal, nu tiasa nularkeun virus Omikron. Distribusi minyak goreng 60.000 liter kanggo masyarakat di 31 kacamatan teh tecekap, kumargi jumlah desa sareng warga di unggal kacamatan teh teu sami. Dalem Bandung oge miharep, mudah-mudahan kapayuna Bulog tiasa ngayakeun deui operasi pasar minyak kalapa mirah, supados sakumna masyarakat tiasa ngaraoskeun meser minyak kalapa, kalawan het nu tos ditetepkeun ku pamarentah. Dalem Bandung oge tos sapuk sareng pihak Kapolresta, Dandim Kalayan Muspida, wireh panyaluran minyak kalapa ka masyarakat teh, dilaksanakeun sasarengan dina vaksinasi, supados jumlah masyarakat nu sumping kanggo divaksinasi langkung nambih, sareng mudah-mudahan bewara ieu dilaksanakeun ku para camat, kalayan carana di lapangan, mangga para camat anu ngokolakeunana. Sakitu kapihatur, ti langit Banjaran Kabupaten Bandung, balabar kawat buri Nyai nu ngamancanagara, ngabewara.